ulah kaget lamun kamari ieu dagang maju ku Gusti Allah teh keur diimtihan dicoba hik si maneh ka aing teh hayang sugi pepentaan teh dibere ku aing sia sugi sok geura dagang alhamdulillah nu tadina rugi jadi untung tina kauntungan tadina teu boga motor jadi boga naikkeun kauntungan alhamdulillah ke katakan ti Gusti Allah ku ari geus kabeli Avanza jol by Fortuner Masya Allah kabong bro himatul aliyah keluar isuk-isuk jedur balik sore-sore jedar usaha teh banting tulang geus tegaho kaler kidul alhamdulillah kabelilah fortuna nah cek Allah tujuan maneh hayang sugih teh kapan geus dek syukuran apa dek kufuran maneh ka aing didelekeun sia ku aing ketika bersyukur lamun absanya na Gusti Allah lam yakum ghairan ni'mah Allah moal ngarobah kana nikmat an'amaha anu geus dipaparinkeun nikmat ala kaumin kana kaum langsung diganti begitu saja dengan siksa moal hatta yughayyiru ma bi anfusihim hingga kaum eta lah anu ngarobah kana nikmat-nikmat anu datang ka dirina nikmat maka pan pamere Allah ulah dirobah syukuri mentak ya anu ngahartikeun merubah nasib salah eta kula sok baca ieu ya Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu berubah nasibnya sendiri cuman dari kos kitu atuh batalina jeung akidah bahaya eta narjamahkeun teh nikmat kabeh ieu ayat sabaraha ayat nu patali jeung ieu nikmat kabeh ge lain nasib moal bisa dirobah bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi taala mantap ieu tanggung jawab teh jelema teh anu jieun terjemahan ayat ieu ku nasib nikmat Allah mere nikmat ka urang ti eueuh ka aya beuh masyaallah saenggeus teh aya urang dibere sehat mata bisa neuleuh nu geulis ya karim masyaallah karim ceuli bisa ngadengekeun suara-suara biduan nu merdu masyaallah dasar jamaah sok siksaeun Allah irung gitu kena bisa ngambeun nu seungit-seungit ya Allah letah bisa ngarasakeun kelazatan gitu keneh dubur gitu keneh kubul ya Allah masih produktif masih keneh istimewa subuh sakumaha alif teger luar biasa aya nu kos wao lan apa atau mate ya Allah lempang masih keneh sehat nikmat ti Gusti Allah aing mere nikmat ka sia kade cek Gusti Allah kade aing teh kapan neuleukeun ka sia geus kuari dirasakeun ku maneh dahar ngeunah bae dikiriman ku aing hayu melalui usaha sia dagang sia untung belikeun ka beas jeung lalauhna dahar sia kade nanti aing teh sia teh nyawa ayo sok geura nyawa alhamdulillah meunang sakintal saton dan lain sebagainya bawa ku sia ka imah giling ku sia rasakeun ku sia dahar nikmatkan sia masyaallah sia sehat pamajikan sehat sareubeung beuteung kan sare peuting si ditangkep sia nikmatkan tuh deuk kumaha deui nah ieu kanikmatan ieu teh kudu disyukuri terima kasih melalui hati ya Allah ya Rabb ieu teh nikmat ti Gusti teu aya dewe nu mere nikmat iwal ti Gusti catet ku hati abdi ngayakinkeun bahwa nikmat ieu teh ti Gusti omongkeun ku sungut alhamdulillahirabbil alamin masyaallah sadaya puji kagungan Gusti abdi dipasihan nikmat ku Gusti praktekkeun ku pagawean waktu sholat geleang kamu sholat ke masjid ngarana bersyukur kos kitu teh ulah alhamdulillah cenah ieu syukur jasa ka Gusti Allah tadina muriang kuari jadi sehat boh masyaallah salat henteu itu salat henteu blaon aja ya Allah ya Rabbi lain syukur tak kupur garana tekadkeun ku hate bahwa nikmat ti Gusti Allah ucapkeun ku sumut kedalkeun alhamdulillah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits praktekkeun ku awak sok geura pake salat
mun kuat pakai puasa, mun kuat hayu pakai ibadah ke Gusti Allah, bikenan melalui zakat, bikenan melalui sedekah sunnah, bangunkan demi syiar masjid tuh, pesantren tuh, majlis tuh, dan lain-lain sebagai ngarana syukur. Nah ketika henteu bersyukur kufur ngarana, dirobah punyana, nu kudu syukur jadi kufur, bakal dirobah ku Gusti Allah nikmat. Ulah kaget lamun kamari ieu dagang maju ku Gusti Allah teh keur diimtihan dicoba hik si maneh ka aing teh hayang sugi pepentaan teh dibere ku aing sia sugi sok geura dagang alhamdulillah nu tadina rugi jadi untung tina kauntungan, tadina teu boga motor jadi boga, naikkeun kauntungan alhamdulillah. Katakan ti Gusti Allah ku ari geus kabeli Avanza jol by a Fortuner. Masya Allah kabong bro, himatul aliyah keluar isuk-isuk jedur balik sore-sore jedar usaha teh banting tulang geus teu jaho kaler kidul alhamdulillah kabelilah Fortuner. Nah cek Allah tujuan maneh hayang sugih teh kapan geus cik dek syukuran apa dek kufuran maneh ka aing dideleukeun sia ku aing. Ketika bersyukur, lamun syukur ke Allah la azidannakum, tambahan saya kuat. Tapi wala in kafartu inna azabi lasyadid. Sia kufur kain kurekeun moal kebal deui, awas aing maha kuat, aing maha ningali, aing maha sagala-galana cek Gusti Allah. Nang aing teh sia. Ternyata ku tutang kote tehnya na kakarak boga Fortuner ge beuh rarasaan teh dunia miliknya na kanyawan miliknya na eta nawar kangkung ge geus teu make curug cak Habib teh mah make jempol suku. Ini berapa ini nih buat monyet saya ambo masya Allah da kufur dideleukeun ka deku Gusti Allah. Ya Allah ya Rabb ngadahar baso geges lain deui nya nama baso sabaruit jeung pinggan-pinggana jeung karanjangna sabaruit jeung hulu sia sabaraha duit ambo udah pohara itu iyalah kufur kuari manggeus teu ngambeu kana majelis salim nu tadina osok ngaji nu mantap ku Gusti Allah ditayakeun ge nya na osok daek ngaji sanajan di handapeun tangkal Ambon dada deres baik wari mangges boga Fortuner nyana teh encan boga Alphard encan boga baby band kakara Fortuner doang beuh minggu geus di puncak nyebut lagi geus lain puncak puncelak geus di punclot ya Allah ya Rabb nggak kila mana nu teu kabeuli ku nyana sewa ku nyana salin ganti awewe kamari orang Cina, kuari orang Korea, orang Subang Majeng Karawang geus tama jalan kacai. Kufurnya na, masya Allah karim. Moal kebal deleukeun, cabut kesehatanana. Cek darah, waduh gulanya ada 1.500 mah. Yang bener ini, dokter gak salah. Iya, di situ masih kuat ini. Biasanya 1.500 udah pak mati. Saya baru dengar 1.500. Biasanya cuma 300, 400, 500, ini 1.500. Gak tahu ini alat apa salah ya Pak, bagaimana ya, yang jelas ini 1.500. Udah ini Mas sampai rumah langsung suruh bikin kuburan aja ya. Iya saya cabut gua Allah kariwatan anak. Masya Allah kawan ada puyang ya bebeja ke pemajikan cek atuh Pak, dicek dokter darah tinggi ya Allah 790 darahna ambo. Majikan kayak bingung, dokter tolol tenang dia nggak tahu cek dokter, alat saya menunjukkan 790. Ini kalau makan daging sedikit lagi udah aja sebenarnya 900. Udah siap-siap dah kesono geus tenang geus tah nikmat nu kamari ngadahar naon bae bebas, nikmat nu kamari nginum naon bae bebas, nikmat nu kamari lelempangan kumaha bage kendala kuari lempang geus asa oyag-oyagan. Dahar diatur teu meunang ngadahar daging, teu meunang ngadahar gitu lauk asin, uyah dan lain sebagainya, manis-manis ulah. Masya Allah konsul ke dokter, dok saya udah lama nggak makan daging karena penyakit darah tinggi ya. Terus kira-kira kalau sapi sama kambing dahsatan mana? Dahsatan sapi.
kambing mah tuh nyepak gak seberapa tapi sapi. Waduh. Siap ta dokter urusan anak sepak ya bayu. Dokter hebat ya bos kayaknya. Asa dibunuh asa di dokter ya. Masya Allah, itu orang bilang katanya panasan daging apa namanya kambing, salah, sapi yang lebih dasar. Boleh dah makan kambing, udah nggak apa-apa, penting sampai rumah makan daging, nggak lama lagi dah. Dok gimana sih dok? Lah iya cabut ku Allah, awas teka rasa tak kurang, Allah maha segala-galana. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Urang anu dibere nikmat ku Gusti Allah lain syukuran kemudian kufur ka Gusti Allah, delekeun ku Gusti Allah sia geus ngarobah nikmat menang ti aing, dirobah deui ku aing sia. Sok kabaheula teu boga sapatu sia, hayang boga sapatu. Nah, kuari geus boga sapatu, pake ku sia dan bisulan dampal suku sia. Sapatu dibabawa, lain dipake, abeh kajahoan ku batur boga sapatu beli. Tapi nah digantungkeun di pundak. Tinggal cek babaturan itu sepatu kudu di pundak, aing boga, ngan teu bisa dipake. Emang kunaon bisul dampal suku aing. Tuh. Bandingkeun maning mana nyana boga sapatu jeung teu boga sapatu. Baheula teu boga sapatu sehat suku, kuari boga sapatu bisul suku. Ayo sia bandingkeun ku sia. Hah ya. Nah, gitulah selalu. Baheula mah keur manehanana alhamdulillah hidup sederhana. Beuh ka mushola ka masjid ka majelis taklim, aya maulidan aya rajaban pangheulana nyana nyumbang. Kuari barang geus luhur ngapak hirupna geus teu nyaho kanu leutik. Masyaallah kuari mah wayah muludan nyana di puncak wayah rajaban nyana di Bali. Oh geus sararese lebaran geus teu bisa dihubungi HP-na. HP-na geus teu bisa dihubungi di aya di Singapura nyana. Allah karim pohara ya barang jadi bos teh orenganan hate leutik nama cerik lantaran baheula keur hidup sederhana jeung pamajikan dek jam sabaraha ceklak masalah barang kuari hirup geus ngapak di toelan dia teu daek hudang geus berobat-obat diurut geus diurut masyaallah tah sia duit loba beuli ku sia awewe bisa opat sia tapi teu hudang naon artina. Ayo nyana nangkarak bae diome ku pabajikan opat. Ha, geus nu hiji dadah ka udah saya mah cerai aja. Emang gua buat apa begitu? Nu hiji deui sarua bae mumpung ora keneh kula rek balik bae ka. Sieun naonan, henteu naon.